Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Iya kan dunia kamari awewe itu mani campernik gelis luar biasa 20 tahun ka tukang kuari ya Allah susuna percis kos balon kurang angin berarti kan beakan eta dunia eta kos gitu kamari mah bujurna eplok cendol kuari mah teu gagiplek kuru tinggal tulang doang kanyahoan tinggal tulangna aya anjing ngagogogan pajar tulang kan berarti dunia ya kan cerita dunia naon artina tu dunia kamari orang boga kijang nu anyar kuari geus eueuh Avanza nu anyar kuari geus eueuh Fortuner orang boga kuari geus eueuh oh tuh tinggal jemputan bae tu imah urut aing kuari geus eueuh dunia sekejap kamari duit tu kamari poe ieu eueuh nu poe ieu aya ge isu page tu eueuh dunia seperti eta dunia berarti kan leutik samanang qalila haju ditinggalkeun kan ku urang mantak cek Tuhan Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu karena dunia eta mah 100% di akhirat da bakal cilaka ya Allah sekali deui dengkeun ku celis ya lamun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia ngejar dunia rindu terhadap dunia eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna kadangnya ku celis ya atuh kadangnya aja aing ngomong eta bahasa Tuhan Abdul Qadir geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta karena dunia cinta kana akhirat pindahkeun ka cinta urang padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat masya Allah tari lamun urang kuari cicing di dunia cinta kana dunia di akhirat bakal cilaka cirina jelema nu cicing di dunia haju cinta kana dunia kumaha cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator isuk-isuk geus HP tas salat lain istighfar HP mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih aya kabeh kan aya kabeh urang deuk salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa oh walah masyaallah aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuh obor hirup karakter orang-orang kafir mah horenganan nyana ngagantikeun biayatilah ayat-ayat Allah samanang qalila kana harga anu saeutik anu dunia orang-orang Yahudi teh lain teu palalinter Taurat teh pinter orang-orang Nasrani teh lain teu pinter Injilna jitu ayatillah istalu dimana istabdalu majaz isti'arah tabaiyah nu mantak dengaranan majaz lain make makna aslina nginjem kalimatun ustumilat nu mantak dengaranan isti'arah lantaran disebut musyabah bina dipikeun musyabah nu mantak dengaranan tabaiyah lantaran nuturkeun kana asliyahna berjalan dina asliyahna heula tah ngaji teh lamun geus datang ka dinya rada nyai-nyayan kan aya istarau meuli masa ayat dipake meuli samanan qalila kana dunya iraha transaksina jan teu jual beli bahkan ka teu ieu duit tah dipake meuli barang eta ngaranna meuli ai ieu mah lain ayat teu dipake lain pake ngajual teu dipake mah ditinggalkeun demi untuk kebutuhan dunia jadi ninggalkeun ayat mencari dunia lain teh yaho ayat kitu pinter berarti gagantikeun kanyahonyana ayat anu sakitu mulia lantaran wahyu Allah digantikeun kana samanan qalina sekejap dohon mantak danana istabdalu geus ulah di manaan istarau tuku berarti amri anggentiaken ya alladzina berarti aturan istirona di mana istibdal subihal istibdal bil istiro mulai ka ngaji puyeng tak kos gitu puyeng ge sia nu teu mondok nu mondok mah kos gitu ya kecil leutik mah kos gitu kan poho deui tuh kan kos gitu teh guys tadi itu ge istarau di mana istabdalu
berarti kan nuturkeun kana istibdal, berarti majaz berarti masdar nanti jadi tabaiyah kuari singkat tabai seperti kos itu. Jadi atuh gak maknaan ishtara ulah makna tuku ngagentiakeun. Mun maknaan tuku salah jai meuli mah ieu pameulina ieu barang nu dibeulina tah aya ayat tepan lain kos itu ditinggalkeun teu make ngaranna tapi demi meraih samanan qalila. Oh berarti istibdalu ngagantikeun ayat anu mahal hargana, ngagantikeun ayat anu istimewa luar biasa mulia lantaran wahyu Allah digantikeun ka samanan qalila yakni dunia nulir teu beda jeung meuli daripada aya gagantianana. Aduh pohara ayat Allah berupa wahyu belah dituna Taurat jeung Injil belah dieuna Al-Qur'anul Karim ditafsiran ku Imam Jalal di ayatil Al-Qur'anul Karim mulia pohara anu bakal ngadatangkeun kana kahirupan sejahtera di surga Allah. Lamun nurut nuturkeun kana Al-Qur'anul Karim tina ucap tingkah jeung pola urang teh nuturkeun Al-Qur'an pait amis terus paeh urang surga Allah. Al-Qur'an sebagai wasilah jang ngadatangkeun urang ka kahirupan anu lestari di surga Allah. Wahara tuh ai dunia dunia mah duit nu kamari dileungeun urang poe ieu geus eueuh, mobil nu taun kamari aya poe taun ieu geus eueuh, motor nu kamari aya kuari geus eueuh. Sakejap dunia mah lamun ku urang diperhitungkeun jaheuh hok geura duit kamari urang nyekel 100 juta poe ieu geus eueuh, motor kamari luar biasa sagala rupa motor aya kamari keur boga teh. Hei, ka motor beat aya. Weh, motor nu gede teh naon eta mah? Naon ngaranna? Lain, anu lamun aya nu ngabonceng kitu bae teh tah aing mah greget biasa. Kunaon nyiptakeun motor kos kitu teh? Tah mah lamun pake ngabonceng kiai teh pantes. Atuh teh pantes banyak kiai make udang-udang kieu bae naplok. Aya jelema nyiptakeun motor kos kitu. Kudu sok tapakur we goblok teh jelema. Atuh ka eta mah lamun urang sorangan aju ka beneran nganggih jahe. Nah, itu kan motif sab. Haji panjana mah teu bisa tah ngadeng lamun teu nyeklak teh teu bisa motor kos itu mah hese. Deuk ragag bae. Kudu nyeklak bae pan. Atuh pan eta mah teu kudu nyekelan ge geus nud-nudan ka dieu teh. Ya Allah, ya Rabbi. Ai kos kitu hayang ngora deui teh hirup. Sia, aing mah lain aing. Sia mah kolot ge kos kitu. Nah, ieu kan dunia ta dunia kamari awewe itu mani campernik gelis luar biasa 20 tahun ka tukang kuari. Ya Allah, susuna percis kos balon kurang angin. Berarti kan beak. Eta dunia eta kos gitu, dunia eta kos gitu. Kamari mah bujurna eplok cendol, kuari mah teu ngagiplek kuru. Tinggal tulang doang. Kanyahoan tinggal tulangna aya anjing ngagogogan. Pajar tulang kan berarti. Dunia ya kan cerita dunia. Naon artina tu dunia? Kamari urang boga kijang nu anyar kuari geus eueuh, Avanza nu anyar kuari geus eueuh, Fortuner urang boga kuari geus eueuh. Oh tuh tinggal jemputan bae tu imah urut aing kuari geus eueuh. Dunia sekejap. Kamari duit nu kamari poe ieu eueuh, nu poe ieu aya ge isu page tu eueuh. Dunia seperti eta dunia. Berarti kan letik samanang qalila. Haju ditinggalkeun kan ku urang kumaha pahartos sugihna balik sugan mawa kunci apaan saja teh. Sugan Mercy nu kunyana di papake teh Mercy Jeep teh anu ka mamana kunyana di anti tembak pan eta mah dibodip sedemikian rupa balik ka kuburan sugan kuncina dibawa atau ban setipna. Yang teh ibutin wah 10 besar dunia masuk terkaya 10 besar dunia paharto teh triliunan rupiah geus hese. Lamun make kalkulator nu Haji Pendi mah geus nemboal kapuateun. Tek nol ka mana ye? Teu kapuat. Kalkulator murah ka kos itu. Teu kapuat.
Atuh dia mah enggak 1 juta, 2 juta, 10 juta masih kalkulatornya masih main dia. Tahu lah 100 juta lah masih main kan. Asal geus bangsa teh we, ieu kumaha cenah ka dieu ieu. Ieu kumaha? Bantikeun kalkulator kos kitu kan, guys. Jeung sia-siana habak. Tuh main gol. Hasilnya dah, hasil. Ih, miliar ge geus hese. Miliar ge tek. Ieu genep. Ieu genep. Ih, nol ka mana ieu? Ayo yang berjeng susah sok resep yang serikeun. Asa hiburan yang susah teh sebenarnya. Ya Allah, ya Rabbi do susah maka kota kayak kajeuleuh kan urang. Lain setelan. Masa make samping make sepatu. Kan teu nyetel eta ngaranna. Eta make samping mah sendal, make sepatu-sepatu. Masya Allah, aya deui make udang-udang make jaket. Kumaha sih teu nyetel teh budak. Mantak zaman SBY eta Agim ieu keur carita nyetel. Agim kan lari pagi jeung SBY make udang-udang. Weh, cek ulah ieu ya hebat teh ka anak teh. Hebat peleba mana? Ieu make udang-udang bae. Nih. Ieu nu kos ge bodoh ngaranna. Masa lari make udang-udang. Lari baru lain make udang-udang, lari mah make training, ulah make nanaon, priwit teh trit. Eta pinter gitu ngaranna. Geus eta Agim teh teh geus zaman SBY. Nya kan diorbitkeun. Lari pagi jeung SBY. Atuh selain salari-lari da ieu teh mah sarua teh ge pencitraan keneh. Ngan ieu keur carita make udang-udang salah. Udang-udang mah jang salat. Jang salat, ngariung ge geus kudu make udang-udang. Yang ieu mah mah ngariung make udang-udang aya salat teu make kopiah goblok bener. Teu jawab teh karena teu nyurup eta ki pudoli kos kitu teh urusan. Teu nyurup. Iya, ikir carita istarau bi ayatillah samanan qalila. Masyaallah. Saha anu bisa maca ayat berarti kan Allah ngagerakeun lain sembarangan. Atawa nu ngadengekeun ayat ya Allah lain sembarangan. Nu mantak datang ka reup sare. Eta teh naon ku indah-indah. Mantak kiai lamun datang ka murid HS hebat eta kiai. Bisa menyejukkan hati murid. Pantau geun habak. Ishtarau bi ayatillah samanan qalila. Hanya demi meraih samanan qalila dunia. Jabatan aya dinyana, Quran aya dina qultunyana. Tapi hese dek nerapkeunana hanya demi samanan qalila. Boro-boro nerapkeun keseluruhan fikih. Datang ke urusan jilbab bae kurang kumaha di DPR lu pinter lu talar Quran dek nerapkeun eta bae ge masyaallah wah sedasa hanya untuk samanan qalila sampai saiki dereng ana keputusan mengkonon laiki ayat teh istarau bi ayatillahi samanan qalila bacakakeun ge saking DPR maring DPR ku sira iso ora siki baca ki aja mengkonon sira ngaji nek endi sira ing Cilongok bae kajangan jeung kana endi saya ngaji maring aku bae sia mau ngomong jadi acak-acakan gitu. Aduh ya Allah ya Rabb hanya demi samanan qalila jabatan hanya demi samanan qalila tahta hanya demi samanan qalila wanita hanya demi samanan qalita. Nah, dengan berbagai samanan qalila dunia ditinggalkan ayat istarau bi ayatillahi samanan qalila. Kajen teh mah batur mah DPR mah emang keur ngojai di neraka tah mah kos kitu mah. Ieu bae kiai nu di kampung ngaranna bae kiai salapi tapi ka pendopo deui ulah ngiler ka dieu sia biasa bae. Aing kasinggung. Biasa bae. Hanya samanan qalil. Ayat digantikan ka duit 1 juta, 2 juta, 10 juta. Naik ke panggung hanya untuk samanan qalil.
Ishtarau bi ayatillahi tsamanan qalila. Engke kumaha di akhirat mah. Tah ieu karakter kafir seperti kitu. Kafir mah jelas kos kitu ishtarau bi ayatillahi tsamanan qalila. Tapi urang kuari nu jekelan Al-Qur'anul Karim demi meraih tsamanan qalila, gereja tanda tangan bae peda aing jadi muih. Demi kelestarian muih daripada aing teh tanda tangan coplok jabatan wani aing mah kajen teuing kumaha ge demi tsamanan qalila kajen teuing di akhirat dibeuleum ge da kumaha coba jabatan aing keur bupati negara urang keur demokrasi aya agama sia agama ulama atuh Islam aing negara demokrasi beratan ka agama sia beratan ka negara sia ulang ngomong kos gitu cenah ieu mah pokona mah kami mendek tanda tangan bae karena kami mah jabatan bupati hanya demi samanan qalila jabatan bupati sabaraha tahun sia ngajabat jadi bupati engke dibeuleum sia di neraka jahanam sabaraha halilan ishtarau bi ayatillahi samanan qalila kafir mah geus jelas tapi babatok sia tuh pakai babatok we paling turun ya Allah ya Rabb Masya Allah Karim hanya samanan qalila secuil anu Kangjeng Nabi mah menyikapi dunia teh lain lalagaan pan urang geus sering Kangjeng Nabi lempang jeung sahabat kemudian cak Kangjeng Nabi itu naon bangke tuan nu bantak dipikeun kunaon teh hayangeun nu bogana bungeun nu bogana nu bantak dipikeun nu bogana kunaon ijideun gilaeun Allah menyikapi dunia leuwih ijid tibatan bangke tibatan nu boga bangke terhadap bangke tuh nu mancak dunia teh mun urang nyaho kana hakikatna dunia bau sabenerna mah lamun nyaho kana hakikatna dunia bau sakumaha bauna bangke mentek Kangjeng Nabi ketika Isra digambarkeun ku Gusti Allah aya seorang ini Nini kan aya nu henteu bengking mah bengking. Nya nini nya bengking. Kan geus eueuh pupurieun. Geus eueuh pupurieun atuh can nini mah nya bongkok, nya kuru bengking. Berarti kan geus eueuh nanaonan tah nini. Saha nu hayang kawin ka nini jadi stadis. Nah, wari nini. Tapi dipoles, Masya Allah eta nini make lapis ya Allah make lipen weh lipen lagi tengah nama berem sisina mah hideung dimodif punyana pacar artis ya Allah make shadow ya Allah ya Rabbi ieuna di plat-plat aya berem-bereman biasa urang gila kan neuleun nini kos gitu kan gila Masya Allah, iya makara rencengan biasa. Ya Allah, dadana dibuka, deh. Atuh dadana dibuka ge lamun nongtot. Ayo mapan ngahelob. Wah, ini parah ini parah. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, tapi kan gambaran seperti eta. Kangjeng Nabi digeroadkan ku nini. Ya Muhammad anjirni, ya Muhammad anjirni. Tapi Kangjeng Nabi terus bae. Ya Jibril man hazi sahayata cak malaikat Jibril hiya dunia eta dunia mun maneh nembalan ujianana umat maneh ngojay di dunia kejaran-kejaranana dunia bae untung maneh teu nembalan Muhammad masyaallah ta eta digambarkeun nini-nininya bengkingnya jore geus eueuh dipang jore-jorena urang lamun kuari aya nini-nini di dieu hiji bae gila urang pasti kararieu bae komo haji pendi mapan tolol jelema pun. Geus kira-kira bau nini-nini. Ai jahe onah punyana dipentang di dieu. Tapi lamun nini-nini geus kararieu bae. Kan ai nini mah bau hangru. Tuh, hapek ya nama tuh. Saya heran nini mah sanajan make esprek bae. Disemprot bisa lah kurang set tetep bae ka ambeul bae. Cek nini wah sia cenah gitu. Marah nini oh nyahuan bae dan aing sia ka imah ka ambe nah ieu kan gambaran dunia seperti gitu saha nu resepkeun ka nini
iji ningali ini mah belu ini mah gila ini nah ieu kan dunia hakikatna dunia seperti eta komo mun Kangjeng Nabi ngagambarkeun bangke masyaallah karim mantap wali-wali Allah geus dibere ilmu hakikat sehingga neuleuh dunia leuwih joret tibatan kocomberan lamun Hasan Basori nyaritakeun perjalanan hirup tapi indah Hasan Basori perjalanan hirup teh Gusti Allah indah jasa tentrem jasa tapi keindahan jeung katentreman teh horenganan engke bakal mawa kacilakaan Gusti keindahan jeung katentreman dunia cek Hasan Basori keindahan jeung katentreman dunia nu bakal mawa kacilakaan naon hartina Gusti sapira di dunia teh moal lila Gusti bere abdi pandangan terhadap aslina terhadap dunia Gusti cek Hasan Basori terus saya ibadah ka Gusti Allah ngadoana seperti eta ya Allah ya Rabbi hirup teh tentrem jeung tenang neuleuh dunia teh indah neuleuh dunia teh amis sakumaha cek Kangjeng Nabi adunya mah huluun khudrun dunia mah amis tul hejo ku ayeuna sakitu abdi teh ningali dunia teh indah Gusti tetapi ternyata horenganan bakal mawa kacilakaan bere pandangan abdi terhadap aslina dunia Gusti ya Allah nah mulai Ki Hasan Basori zuhud lalaunan dibere teu hayang kana dunia ya Allah begitu pas dibere ilmu hakikat ku Gusti Allah ningali dunia gila sakumaha gilana urang neuleuh kocomberan nyana ngomong deui ya Allah ya Rabbi horenganan kagilaan abdi terhadap dunia ieu lah nu bakal mawa kabahagiaan jaga di akhirat Gusti ulah dicabut pandangan abdi terhadap kagilaan terhadap dunia Gusti tambahkeun Gusti pandangan mata hati abdi kagilaan anak kaijidana terhadap dunia sebab kagilaan kaijidan terhadap dunia horenganan anu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat Masya Allah maot keur mijinak teu hayang jasa kana dunia eta bahasa Hasan Basori bahasa Tuan Si Abdul Qadir malain Gusti sabada abdi dibere ku Gusti hakikatna dunia dibere nempo mata batin abdi ya Allah ya Rabbi horenganan sakumaha nu dicaritakeun ku Gusti sakumaha nu dicaritakeun ku Rasul Gusti percis abdi ningali dunia kos nini bengking Tuhan saya mah kos dibere nya neuleuh dunia teh kos nini joret biasa teu hayang sabasakali mantak cek Tuhan Si Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu karena dunia eta mah 100% di akhirat da bakal cilaka ya Allah sekali deui dengkeun ku jelis ya lamun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia ngejar dunia rindu terhadap dunia eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna kadenge ku jelis ya atuh kadenge ja aing ngomong eta bahasa Tuhan Si Abdul Qadir geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta kana dunia cintana kana akhirat pindahkeun ka cinta urang padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat Masya Allah kari lamun urang ku ari cicing di dunia cinta kana dunia di akhirat bakal cilaka cirina jelema nu cicing di dunia haji cinta kana dunia kumaha cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator isuk-isuk geus HP tas salat lain istighfar HP mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih aya kabeh kan aya kabeh urang deuk salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa oh walah wahuluh masyaallah aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuh obor hirup iri jelema merindukan dunia ya Karim ya Karim ya Allah ya Allah ya Allah nah datang ka mana coba diri urang mencintai jeung merindui dunia sehingga nu cek Tuhan Si Abdul Qadir jelema cicing di dunia mengejar dunia jeung cinta dunia jaga di akhirat bakal cilaka
leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali, jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus tah mah siap jasa kudu ka neraka. Hiji, ketika jelema hirup di dunia kuari mencintai akhirat lantaran aya sorga eta ge antara neraka jeung sorga. Imam Ghazali mah parah jasa ieu mah. Parah jasa. Anu salamet kumaha tuh? Anu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia, ulah resep ka akhirat. Sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake ka resep tah sapira makhluk. Hiji bae dipake ka resep teh duniana Allah karang beres. Dicaritakeun unggal minggu ge tetep bae. Nu jadi hayalan teh dunia kene karak ke beres gaji ulah cinta dunia aju minta doana cenah kiai kula supaya bisnis kula selesai tangkorak sia beneran. Karak ke beres caritakeun ulah cinta dunia gajuk kiai da kumaha tuh ngadoakeun bae nya ge kadang-kadang perpuluhna kiai goblok masih di akhir perpuluh kadang bae. Waya ngadoakeun bae jalain duniana nu jore mah wala tansa nasibaka minad dunya. Cinta terhadap dunia. Nah, urang sebagai khalifah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dijadikeun khalifah teh titah ngurusan dunia tuh pertanian urusan, tuh gunung urusan, tuh perekonomian urusan, tah negara urusan. Tapi ulah mencintai urusan henteu pernah Kangjeng Nabi kadatangan jelema nu tani titah eureun tanina malah survei Kangjeng Nabi ka petani-petani sing bener tanina. Penting awas ulah cinta terhadap dunia Allah. Kangjeng Nabi ka pasar, Kangjeng Nabi nyaritakeun sing hade dagangna, lain eureun dagangna sok pajukeun, jang ngabang, sok jang syiar moal bisa perang tanpa aya perekonomian. Sok nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan dagang kita eureun ibadah bae ka Gusti Allah jan teu. Nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan petani kita eureun jan teu. Nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi tina nagara terus tetapi kade ulah mencintai dunia, urus dunia. Ketika perang modalan tah perang, ketika ngabangun syiar modalan tah eta teh titah kos kitu tah. Lain berarti haji urang cul eagle lepas dog salah tentu kita ngomongnya. Si beuteung nyaraho tah eta kos karan itu. Jadi urang urusan khalifah urang tok urusan urang dagang can geus dagang untung masyaallah ya duit ya alhamdulillahirabbil alamin sanu keur ngabangun masjidnya. Oh itu tuh awas ya salila di aing aya keramik bagian aing, kenteng bagian aing, semen bagian aing, pasir bagian aing. Tah anu ngabiayaan tukang bas geus bagian aing. Ai kami mana? Geus ulah sia mah milu bae jeung aing ke. Di aing loba keneh duit. Tah eta kos kitu kan mantep, ngadengena ngeunaheun ge ngadengena. Buktina jauh. Mana? Kita keramik bae hese. Oh keramik bagian mang aja. Hayu ukur bae geus ukur. Ukur aya sabaraha? Ieu teh mang aji teh. Ha geus besi aya nu rek nyumbang teu lah ka aing bandari. Nah, geus aya cenah ieu aya setengahna mengaji jakabehna ieu kan aya 1000 meter. Ieu geus aya kabeli 600. 400 meter deui. Manya nu 600 kabeli 400 teu kabeli. Bararodo sia mah. Neraka jahanam. Ya Allah ya Rabb. Dunia sing ade. Jadi dunia mah hina, dunia mah ijid, dunia mah sekejap. Nu sarugi nu kamari tuh nu nyana kuari geus paeh tinggalkeun. Kamari tuh pamajikan si itu tuh geulis jasa. Kuari ke mana Mang Haji? Paeh tinggalkeun. Itu mobil saya itu, mobil Mang Haji anu. Kuari ke mana? Paeh tinggalkeun. Hari itu pet anu sabae, nya lo mah jenderal. Kuari paeh jenderal ge modar sarua. Itu periwit sa polisi. Periwit ngagantung. Jelema mana? Atuh kan di periwitan jero kuburan. Tatrit. Kami ditinggalkan dunia tah. Sok radapan gerak kurang jaheunya.
dunia nu urang aya keneh ge duit nu kamari poe ieu nu ieu aya ge isuk bakal motor kitu keneh geus sabaraha kali gontor geus sabaraha kali ganti ternyata harengkos kitu dunia mah ngitulah mobil yang motor ya tanah dan lain sebagainya kadang jadi nu urang jadi nu batur kadang jadi nu batur jadi nu urang ya dunia tinggalkeun pae ditinggalkeun sekejap jabatan nu kamari jadi presiden kuari geus eueuh kamari jadi menteri kuari geus teu kamari jadi gubernur kuari geus teu jadi bupati geus teu berarti kan sekejap tapi ayat Allah mah ayat Allah terus bae sebab ieu mah qadim nu bakal ngadatangkeun hamba-hambana ka surga Allah tapi kafir wanieun ngagantikeun ayat anu mulia nu agung digantikeun ka samanan qalila na'udzubillah min zalik ieu si hade urang istarau bi ayatillahi samanan qalila kuari we di DPR hanya untuk samanan qalila kabeh ge dilepaskeun kabeh ayat-ayat Allah mantap lamun nyanda jadi PR paeh masyaallah naudzubillah min zalik wallahu a'lam sebab naon teu make ayat make kepentingan demi samanan qalila eta bae geus dirumus bahaya jasa gali geura DPR paeh gali saminggu buka geura mun teu bilatungan teu teuceul bilatungan kajeun hukuman naon teu make ayatillah istarau bi ayatillah samanan hanya demi samanan qalila aja atuh lain DPR bae sia ge sarua bae nu ngridit eta teu make ayatillah ayat Allah ngaharamkeun riba teh nu kos kitu tapi demi samanan qalila yang boga mobil tah yang boga mobil teh samanan qalila kajeun lah ngridit ge demi samanan qalila paeh lah di sate sia kajeun buku sate embes deui sate sia masyaallah dari istarau bi ayatillahi samanan qalila fasaddu an sabilih ngagantikeun ayat-ayat Allah yakni Al-Qur'anul Karim anu agung anu mulya nu maha bako digantikeun samanan qalila kana dunia anu sekejap sekejap teh sekejap da deui ya detarau kuninggalkeun maranehna kana ayat demi untuk memuaskan syahwat jeung hawa wanien kafir mah fasaddu an sabilih ngahalangan na agama Allah geus kafir Nasrani Yahudi ieu urang nu nyekelan agama urang nyekelan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim pedah urang jadi pamarentah wanien fasaddu an sabilih ngahalangan tina agama Allah atuh geus cilaka nantak urang lamun jadi muih hese eta ketika aya usulan-usulan ti kafir kumaha coba menjadi pamarentah ye cerita mah eta mah kan birokrasi aya teh mah henteu atuh pan banyak kapan kudu akur ai iman teh atas diku bil lisan binutki bil lisan wa tasdik bil jinan ngaranna iman anu sampurna ucapan jeung hate jeung pagawean akur cek urang Karawang mah ceplak jeung tapak akur iya tuh saya papan ceplak doang tapak mah henteu tah kan kos kitu dah besi bae nu ngomong ke kitu teh makan sekala kadar birokrasi cek jadi hate me inkar tanda tangan bae ieu teh tanda tangan teh pagawean ngaranna ngaridoan mata kurang kudu sasalaman ge tasafahu baina rijalikum sok sasalaman namun memang ieu waktuna bagus namun memang kudu sasalaman urang duaan sasalaman eta teh ditanya ya Rasulullah aya sasalaman naon sasalaman teh ngabuktikeun hate urang eueuh nanaon jeung manehanana dibuktikeun secara simbolis ku sasalaman tek masyaallah komo urang Arab blak 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 ya Allah tambah deui urang Arab anu selon mah jeung tarang blak muncul nur bek sagrege leuwih teuing da mah eta secara simbolis jadi hate geus dihampura itu naon jeung urang sasalaman plak nah ieu secara simbolisna urang lamun jual beli atuh geus tamang duit tah geus tah
simbolisna naon make tarima meuli nyaman jadi itu tarima ngajual ijab qabul eta adalah simbolis tina tarodin teh silih ridwan kula boga duit tah duit teh jang meuli mamang boga barang tah barangna tarodin ngaranna silih ridwan secara simbolis dah tarima meuli nyaman itu tarima meuli nyaman geus beres tah kos kitu tah eta gara jual beli syariat mantap jasa kuari mah pan urang meuli nyokotan bawa ka kasa ka ditu ngantri ka ditu nyana make kaca dek tarima meuli jeung saha hese ala Yahudi tak urang teh kuari mah pasodoan sabili Yahudi teh ngahalangan tina jalan Allah lamun secara langsung moal bisa langsung kunyada dipantau yeun sabar subur dijieun minimarket dijieun supermarket dan lain sebagainya sekian tingkat belanja di handap bayar di luhur eueuh transaksi tarima jual tarima ieu dia termasuk pasodoan sabili ishtaru bi ayatillahi sabadan qalila pasodoan sabili carana pasodoan sabili urang di berbagai-bagai geus puguh diperpolitikan kunyada dihalangan tina jalan Allah DPR tinggal DPR talar Quran tinggal tapal Quran sabaraha DPR urang nu talar Quran tapi lain talarna merealisasikan anak ayat henteu ternyata eleh urang atuh berarti ku demokrasi demokrasi buatan Quran apa lain berarti pasodoan sabili Quran teh supaya nerapkeun undang-undang Al-Qur'anul Karim ternyata maka demokrasi henteu katerapkeun berarti demokrasi teh termasuk pasodoan sabili anu terus menikmati demokrasi atuh neraka ayo sia ulah kitu cenah nyurana surahkeun ku sia aing ngadanyakeun salah awas ya kowe pentug sia kowe sarahkeun sia ayo surahkeun ku sia geus lain make peureup deui golok bae sia aing calangap sia di parang sana itu kuat ieu kakarake ieu ilmu zahir tafsir zahir urang nu nyaritakeun tafsir hakiki mah murikak bulu tafsir teh kapan aya tafsir zahir padahal ieu kabeh ieu Jalalain Sawi Ayatul Ahkam kemudian gitu tafsir naon gitu ngaranna Qurtubi tafsir berbagai eta zahir tapi lamun ayat tafsir Syafi'i anu mengarah kana hakikat tafsir hakikat aya karangan Imam Syafi'i ayo Imam kitu Maliki tafsir hakikatna masyaallah tuh aya bahasa sababaraha naon kitu ngaranna sababaraha sahabat anu nafsiranana langsung make hakikat urang mah lamun nafsiran ayat anu eta bae ayat dan kitu ngaranna ayat Ramadan wa in kuntum marḍā 'ala wa in kuntum marḍā 'ala safarin aw jaa'a ahadun minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba atuh eta kapan ayat tayamum ngeunaheun tetapi ahli hakikat baca lain kos kitu nafsiranana fa in kuntum marḍā lamun aranjeun garing hate pinuku syahawat aw ala safarin atawa perjalanan menuju Allah tapi di jero hatena pinuku hawa nafsu tuh aw jaa ahadum minal ghaid ai ghaid mah kapan eta teh kitu WC ngising urusanna dunia atawa jero hatena pinuku urusan dunia awla mastumun nisa ai tadi mangan sakadar kahayang dunia kuari malamas tumun nisa ai nisa eta dunia sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun al mar'atu mata'un wa khairu mata'iha al mar'atu sadaq berarti awewe eta dunia awla mastumun nisa ditafsiran ku ahli hakikat mah eta adalah manehanana bergelut dina dunia HP jaringan jang dunia organisasi jaringan jang dunia partai jaringan jang dunia nah ia bergelut lamas tumun nisa dunia dalam tajidu ma'an hajun temanggihan jelema ma'an teh cai tapi jelema anu yang ngaluruskeun ya ne Kangjeng Nabi teka zamanan Kangjeng Nabi ma'an teh dalam tajidu ma'an temanggihan Kangjeng Nabi sahabat temanggihan ka sahabat tabiin temanggihan ka tabiin jang ngaluruskeun anak
guru mursyid falam tajidu ma'an teka pagi jeung jelema-jelema nu ngalempengkeun ngabersihan qalbu fatayammamu sa'idan thayyiba tayamum bae geus ulah make cai cara tayamumna kumaha terserah gerak guru mursyid anu nyahueun oh siapa penyakitna ieu tayamuman nah Haji Pendi ya kadia sia kadia nyokot lebu nu loba sakumaha lobana sakintal kumaha ieu sih mah mending dilebuan langsung ngeuh dilebuan nah gali heula aja lebuan paeh di dinya kajeun tina paeh si wadehem sagala rupa eta urang we ieu lah urang nyaritakeun ayat per ayat Masya Allah urang lamun nyaritakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum make hakikat ya Allah ya Rabbi geus teu daya teu upaya tidak itu upaya tak ayat tafsir hakikat anu dibaca kudu ku ahlina sebab besi salah ieu ge sarua istarau bi ayatillah make majaz heula eta teh jang notor kana makna hakikat di manaan ku istarau salah lantaran isyra mah engkena bakal ayat timbal balik tapi kapan ieu mah istibdal geus mulai make majaz ieu ge geus bagian daripada mengetahui secuil hakikat kuarin sebab make korenah kapan nah istarau ngagantikeun ayat yakni Gusti Allah an ayat Allah teh Gusti Allah kok bisa pas gitu sih kapan urang teh kabeh tercipta ti Gusti Allah teh tina cahayana nyokot ku Kang dibikeun ka Kangjeng Nabi tina cahaya Kangjeng Nabi jadi alam ieu teh kapan cahaya Kangjeng Nabi aslina mah kapan Gusti Allah ayat mantap kabeh jadi ayat ieu teh gunung ayat Allah laut ayat Allah tatangkalan ayat Allah urang ge ayat Allah mantap urang ayat Allah geus lamun urang nempo secara zahir jelema lamun secara batin ieu teh tajalli Allah geus luhur teh tajalli teh aya ge di lembur mah haji sajali ieu mah tajalli ieu kan Gusti Allah bisa aya eta sia hirup ai hirup usaha nu Allah atuh tajalli Allah di sini ai gerak nang saha nang Allah bisa henteu lamun ku Allah teh gerakeun atuh henteu berarti kan tajalli Allah digerak nu aya di sia tapi urang mah can datang kan kadinya kulantaran can datang nu kadeuleu teh si eta bae udin bae Haji Pendi bae kadeuleu bae ungkug-ungkugan lompat leumpang si eta bae can datang urang tapi eta sebenarnya mah ayat Allah tajalli Allah di eta nah ieu kan istarau bi ayatillahi tamanan qalila nah lamun keur nyaritakeun tamanan qalila gambaran tamanan qalila Kangjeng Nabi mun nyaritakeun sorga teu terasa urang aya di sorga ketika ngagambarkeun dunia lu hina terasa hina dunia teh sehingga leuwih tibatan bangke kahinaan dunia loh urang teh keur di majelis heulah kaluar bae sendal leungit marah eta dunia teh goblok sendal aing sendal kulit siap bok euy urang eta kita hese istarau bi ayatillahi tamanan qalila batak bastur bisa nafsir dia bisa nafsir ieu tafsir kosmik masih zahir kene nayalah fasaddu an sabili ngahalangan tina agama Allah di mana maneh cicing di pamarentahan maneh teh ayat Allah kunaon atuh ayat Allah kok bisa henteu make karena ayat Allah nah iyalah bagian siksa mentak kadeuleu ku ahli-ahli Allah mah jelema-jelema anu henteu make ka ayat Allah sebab naon henteu batin zahir ku ahlina mah zahir bahkan ka ambe lamun jelema cinta jasa kana dunia teh mantak besi aya kiai misalnya datang urang kieu bae kos kula lamun datang haji teh kieu asa teu kuat keur mah hatena dunia kelek deui aja mandi deh tadi emang meureun penyakit bau badana aya teu keur ieu teu leuletik bau sering ahli Allah mah gitu sok besi zarah misalnya ka biblut aja bibirna mundur deui eta geus kaambeun
Haji Pendi ke Jakarta ngadek naon kita ziarah ke Habib Lutfi malam Salasa kan sok aya di Jakarta. Habib Lutfi na aya tapi ngunci maneh. Ngunci maneh trek bangis. Terus assalamualaikum, waalaikumsalam. Sora no. Ditungguan datang ke subuh cak Habib Lutfi aing mah kajeun salat qada daripada magian nyana. Qada. Eta kunaon eta? Ka Ambet dijauhkeun saha datang ka Ambet. Di ibu lah sangka, masya Allah, lain seetik wali-wali Allah, anu bisa ngambil, dek datang hiji jelema, almarhum abah baik, hiji jelema susah jasa, kunaon teh abah nungguan bae di lawang teh, begitu datang, wes, nih berarti cakulanya ada ker nungguan ya, bener bae, padahal mah jelema susah, tangis lila, karek ngobrol, bah, kok itu disabut itu, hatena bersih, caknya jelema biasa. Ayeuna udah kedatangan kiai, udah beja lama-lama. Nah, kiai anu udah datang, oh iya teu naon barang mau datang ka dieu hees bae. Abah eta kitu ge abah. Beda udangkeun bah tamu kiai anu. Diuk bae. Oh, balik deui ka dieu. Ku ibu teh kan titah diudangkeun, abah sia udangkeun tuh, saya tamu diudangkeun bah tamu teh. Titah diuk bae balik deui ka dieu. Kesel urang ka udangkeun anak. Ieu mah teu beda jeung si ieu. Gula tak kaambe lain sosok kiaina tapi batinna terlalu cinta dunia hangru kan bau ente jadi ibu kula benek nanya we ka kiai kuari bawa tuh lain bau berarti awal ge bentek jasa ieu tapi lamun si eung wallah alam henteu beureun barang datang nu dua jadi bau aya sabanang kolila laletik hina bau Masya Allah kan lamun Tuhan Syabul Qadir geus bisa ngabuktikeun nyekel apel dititah dicekel ngurucut getih nek sanu daek ngadahar apel ku raja titah dicekel dia cekel dipencet kieu keluar getih berarti kan ieu apel menang meuli duit ti nagara eta teh kan getih rakyat. Masa kiai menta ka nagara pakai ngabangun majelis. Nu mentak baueun. Kiai ngabangun pondok duitna ti nagara baueun kajeun kumaha ge santri teu betah. Motok kuari majelis teh bagus, pondokna bagus, santrina lake. Ki uraono. Leuya. Wih, iku hangru. Apa iku hangru? Ya wis lah. Komo dahareun komo didahar ku urang eta gambaran-gambaran ahli hakikat Masya Allah karim nah ieu mah fasadduan sabili ngahalangan deui tidak lempangna agama Allah luhurna agama Allah dihalangan ya Allah ya Rabbi di negara behulanan guari mah soal jilbab bae dipermasalahkeun berarti kan fasadduan sabili ayo raramean ulah kunaon anu make cangcutna kita dipermasalahkeun make cangcut tadi masalah susu kadang sapotong tadi masalahnya malah mah di DPR dibahas jangan sepotong semua ayo yang korupsi dan lain sebagainya pasaduan sabili dalam rangka pasaduan sabili urawakan eta kakarak ngabahas ala kadar nah kuari secara politisnya pasaduan sabili kumaha ekonomi secara ekonomi pasaduan sabili kumaha urang mah nu jelas-jelasan teh larangan-larangan zahir tapi kan di negara mah lain make aturan-aturan pasaduan sabili urang di jerona aya cilaka kajeunnya nama keur ngurusan negara tapi ai kiai-kiai teh mah atuh cukup bae ku ngadoakeun nu penting tentrem penting aman jauh presiden membahaya menteri atau cilaka nunggu urusan atuh teu kumaha ngan urang ulah terlibat urang mah ngadoakeun balalanderna bae beres geus kitu ulah sok hajupu nya nguyup nya nguah wah cilaka teh mah kiai kos kitu batu ya Allah ya Rabbi manta kaya gitu ya gua ndek ieu non kadang-kadang ndek pangbenerkeun masalah naon roid ayo henteu teu kudu ka dieu ka kiai anu bae sarua bae teu hayang iya tuh kiai anu geus pinter embung si siapa sarua bae lamun ngabagi di dieu jangan begitu henteu emang kurang gitu embung jakana teh mana atuh geus lah teu bisa ngomong kumaha iya teu coba ngomong henteu lah teu
Ente omong ente lah tuh. Ya. Hese geus kos itu teh hese. Tah. Debatak loba jasa kiai anu aya di hareup mah bangun bagus, jadi tukangan mah horenganan nyamual. Duit pamarentah teh konon ka segala nyeun proposal dan aya di hareup bagus, di hareupeun masyarakat, di hareupeun lumayan. Engke geura ge haseupna bakal ka abah haseup. Haseupna eta dibere kitu naon kitu mambuz, embung. Jelema teh dibere embung. Sok kuari kiai pinter hajunyana pernah jadi mui sok geura ka ambeuna beda ku masyarakat embungeun masyarakat ngondang ge embungeun heran atau tadi di partai Golkar deui henteu aya nu nitahan ngan ngambe batin teh ngambung lah lain kiai teh mah naon emang eta ore koros tuh kebal-kebal tukang ceramah ge sarua kebal-kebal ge bener ge mah gua beneran ya ih bener kasar tukang ceramah ge sarua bae sarua sebab di benak hatina dunia sok geura teu kudu dibejaan ku kula teu kudu disebutan kiai anu tukang ceramah kakolotnakeun tetep bae ceramah deleukeun kaambean ku masyarakat moal sebab dah tidak dia beneran lain ceramahna hubud dunia sok di Bogor aya tak kiai anu tadina hebat pan ceramahna terus bere daga kolot teu nu ngundang ngariung kaca dah cenah kiai mau ngomong na ngariung bae emang hayang kita mah gambaran goblok sia kita mah gambaran sama di Cianjur wow jasa kula kan baheula mah santren di Picung aya tak kiai hebat 10 santrina keur zaman kula di Picung aya 200 hebat kebelah dia ceramah kuari santri eueuh nu ngondang ngariung jelema jag-jag kan di Sukabumi kula pernah masantren di Sukabumi 2 tempat aya teh hebat ke kiai di Sukabumi zaman kula warga belah dia masyaallah pernah ka dia gawe mah sekali nyaritakeun eueuh santri eueuh pangajian di Garut atuh bojoku orang Garut teh aya weruh temen ge wis arep di Garut wis perlu kabeh ilayan si Kajang Samarang weruh Limbangan seluruh atuh bagi mah ulin bae meureun main bae eta mah atuh di Bandung nya nyawa jasa kula mah Bandung masyaallah babaturan gua ambalayah di Bandung aya jelema nu pinter jasa hebat pasantren ge ditingkat santrina loba kuari siji ora ono eta mah lemesnya sa Jogja tuh mah boten wenten wari acul-aculan we jeung calon bupati ancul-anculan imahna mah bagus mobilna aya sapatuna erang tetapi ngarumas hatena santri hiji-hiji acan pengajian masyarakat teh nu daek ngambean sama sekali sok kira ge musibah eta kiai kos kitu teh musibah aing ngomong di hati ke hati mah sarua nyari cerik ya Allah ya Rabbi kunaon jadi kos kieu hawa nafsu Bandung lain hiji babaturan kula aya nu lain babaturan kula ge aya anu wah geus buka lama terus kula mah nyaho datang ka Gunung Halu nya naon kabeh si Lilin terus ka ditu ka Babusal ka Gunung Halu nyaho jasa si ieu mah kurung batokeun pan hirupna teh itu jauh naon mah mun cara lauk betok lauk betok sumur didinya deui betok sumur mun cara boga pamajikan hiji ka dinya deui kata limbang siapa pasoduan sabili kata limbang pasoduan sabili maksudna naon sing hade ieu urang katitipan ilmu kade ulah datang ka pasoduan sabili kade ulah dong kiai emang kiai ngaharamkeun naon ngaranna ngeureud ya sanu ngaharamkeun henteu kiai mah kalah ulah sok sempit-sempit teuing emang kita bukan hiji gas kredit ya tanggung jawab di akhirat jeung mama ambo mama ngojai di neraka babarengan ulah sok sabarangan fasadduan sabili innahum sa'a ma kanu ya'malun
etalah jelema-jelema kafir-kafir panggoreng-goreng ngapagawean nu dipigawe ku manehana naon saduan sabilih ya yarkubuna fi mu'minin kafir matara aya ngaraksa ngajaga ngariksa deudeuh ka para mukminin henteu aya sugan aya kakarabatan teu aya illa waladim janji-janji sugan ditepet teu aya kafir karakter kafir seperti eta ialah wa ulaika humul mautadun jelema-jelema etalah anu moal liwat wates buang kawarah luar biasa nu jadi bahan ruhak neraka. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan orang kabehan dibere benta mata hate sehingga orang gede hampura bisa tobat ka Gusti Allah ngaku kana kasalahan-kasalahan ja urang mah manusia biasa tapi orang bisa tobat ka Gusti Allah sehingga karasa tetesan tiisna tobat diterima tobat urang ku Gusti Allah tur bisa ningkatkeun ibadah ka Gusti Allah deket jeung Gusti Allah cinta ka para ahli-ahli Allah ngajauhan ka para musuh-musuh Allah sehingga urang maot husnul khotimah cirian kitabna. Urang mudah-mudahan ke tahun hareup urang bisa kapanggih deui di minggu hareup urang ngaji ngabahas tentang puasa iraha tanggal hijina menurut hisab qot'i teu kudu mawa kitab dina minggu hareup urang ngadengekeun ala kadar tentang puasa. Wallahu a'lam bissawab. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadisu utai kang kaping 6 zakatul la tahillu mutlaqan. Tawi zakat iku ora halal ya zakat halal mutlaq li ali Muhammadin kadua pirang-pirang keluarga Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu haram pikeun Kangjeng berikut keluargana zakat nah tasrifan lahum karena arah ngamulyakeun lahum kadue ahli Muhammad yana min fuduli amwalin nas karena satuhune zakat ikut tetap saking birang-birang lelewihan birang-birang harta manusia lantaran zakat mafudul lelewihan harta manusia maka numulnya Kangjeng berikut keluargana teu layak diberi zakat. Tulifa fil muradilan dan perbuatakeun apa ing dalam kang den karebakeun bil ali kalawan ali. Qala Abu Hanifah tamagang ucap sabah Imam Abu Hanifah wa ashabuh lan pirang-pirang sahabat Abu Hanifah Jab-mujab ing laban man kana nasla Hashim utawi iya ali taikong kang ana yang maniku turunan Hashim. Keluarga Kangjeng recek Imam Abu Hanifah mat turunan Hashim saha. Wa hum lan utawiyan nasla Hashim alul Abbas iku pirang-pirang keluarga Abbas. Alu Aliin lan pirang keluarga Ali bin Abi Thalib, alu Ja'farin lan pirang keluarga Ja'far. Wa alu Aqil lan pirang-pirang keluarga Aqil akhoy Aliin yang dari dulur orangnya Ali. Alul Haris lan pirang-pirang keluarga Haris bin Abdul Muttalib. Jadi atu fala yadkhulu fihim Banu Lahbin maka orang manjing bihim ing dalam Ali opo Banu Lahab. Iji teh waqala Malikur lan ngucap Imam Malik wa Ahmad lan Imam Ahmad. Malik jeung Imam Ahmad bin Hambal mangucap lapad alul Nabi. Tawi alul Nabi pirang keluarga Kangjeng Nabi teh Banu Hashim iku Banu Hashim mutlaqon hale mutlaq ataman aslama. Malabala wong kang manjing Islam yaman min Bani Lahbin saking Bani Lahab wa hum Utsbah. Dan utawi ya Bani Lahab iku Utsbah ki Utbah wa Mu'tabun lan ki Mu'tab. Aqad aqaban teman ngiring-ngiringan ya Utbah lan Mu'tab. Qala Syafi'i lan ngucap sabah Imam Syafi'i wa huwa qaulun li ba'dil Malikiyah.
anu taikal syafi'i ucapan kada sangagang bangsa madzhab Maliki wa Ahmad lamna Muhammad ila annahum banu Hashim maring satuhune ya ali taiku bani Hashim wa banul Muttalib urang ya urang mah ngahukuman alun nabi teh banu Hashim jeung banul Muttalib li'anna nabi al-karim altahum karna satuhune kangjeng nabi kang mulya iku ngawehkeun ya kangjeng nabi ing banu Hashim banul Muttalib min sahmi zawil qurba saking dungduman zawil qurba walam yuti ahadan lan orang ngawehkeun ya kangjeng nabi ingkang suci min qabaili Quraisy saking birang-birang kabilah Quraisy bagana zalika maka ana bazalika mangkono ya itu badalam ma hurrimuhu minaz zakat iku gegentene barang kang den haramkeun ya Banu Hashim Banul Muttalib uing ma minaz zakat saking zakat Banu Hashim jeung Banul Muttalib di zaman kangjeng ku kangjeng teu dibere zakat dibere sote ku kangjeng Nabi ieu tina zawil qurba ketika kangjeng Nabi mere ka zawil qurba jang karabat Banu Hashim jeung Muttalib tapi kabilah-kabilah Quraisy teu dibere seluruh selain Bani Hashim jeung Bani Muttalib maka ialah gaganti daripada zakat mah ulah cek kangjeng Nabi tapi ieu mah bagian zawil qurba nu antak Bani Hashim jeung Bani Muttalib ialah nu man harumali zakat hurmatus sadaqatil fardi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim wa dzalika lan utawi ma'yadun numudani kubarge kang barag fatadalla makan narima alamreh ya dzalik Karena maka ya zalik ikut qaba qausain aw adna qaba qausain atawa kang leuwih barak fa izar tafa'al aina wal baina wal makan wal jihad wa tasalal anwar kusifat zat bisifat magadat kala narima ilang apa aina lan baina lan makan lan jihad malan tepung apa pirang cahaya maka den bukakeun apa sakehe zat bersifat kalawan sakehe sifat wabil ma'arifi lan kalawan pirang-pirang ma'rifat fadzalika haqiqatul ma'iyah maka utawi mangkono ku sifat zat sifat wabil ma'arifi ku hakikat sifat bareng idh huwa subhanahu munazzahun alil infisal wal ittisal bil hadis karena uti Allah Maha Suci Allah iku kang den bersihkeun saking narima pisah lan narima petepung kalawan kang narim kang anyar walau taro ieu mangan sakadar nyaritakeun dina urusan sifat ma'iyah lamun dicaritakeun nyaritakeun tentang perasaan kadang berbeda jeung bahasa nu aya sebab bahasa karasa mah nyana nyontoan bisa berbagai-bagai nuangkeun rasa kos urang boga rasa cinta ka hiji awewe cinta ka hiji awewe kemudian rasa babarengan bae jeung kabogoh urang nyaritakeun ka batur teh atuh berbagai-bagai jalan berbagai penemuan rasa anu karasa ku urang disampaikeun ketika urang di jero kamar mandi urang ngarasa bareng jeung kabogoh dibejakeun ketika urang keur di tempat sare ketika urang keur diuk di hareupeun imah ketika urang keur di jero kamar nu unik ketika urang keur salat teh lain babarengan jeung Allah jeung kabogoh di hareupeun urang asa aya bae bibir bebene urang hunung bebene urang ngajebi bebene urang marah bebene urang nakol nyiwit kabeh eta kan rasa
dituangkan rasa eta teh karena bahasa atuh mal anggeus-anggeus urang asal daek ngadengeken jelema nu bobogohan jelema nu bobogohan urang ngobrolnya ti isu ka zuhur ka asar ka peuting ka isuk deui capek ngadengekeun suape ngadengekeun komo haju terus anggeusna urang rarasaan teh kitu haju urang ditoel cinggirna aya mulai tah lah cinggir ieu sepira cinggir terus ka leungeun duh sepira leungeun kugu kelek lah sepira kelek nu deukeut kelek paneta terus bae terus moal anggeus urang nu ngadengekeun cinta batur teh terus kabongbroy nya nyaritakeun berbagai pengalamannya moal anggeus. Nah, komo ieu atuh cinta ka Gusti Allah, rasa bareng jeung Gusti Allah. Urang lamun nyaritakeun bareng jeung Gusti Allah dikurung ku ilmu biasa. Urang bisa ngadebat ka batur, embung aing mah kajen kumaha ge maksiat sebab Allah teh uningaeun eta kakarak ilmu tauhid encan datang ka rasa, kakarak ku burhan. Kakaraku dalil mentak al-ma'iyah bil ilmi umum tama atuh umum tama kabehan ge ketika jelema gitu ngaji tauhid Allah teh kade neulekeun ka urang Allah teh nyahoan ka urang Allah teh kitu ngupingkeun ka urang aya ta ilmu ngaranna teh ketika urang cicing duaan jeung awewe aju awewe na ngarayu ka urang nyana di samping ngarayu muka bajuna aju dadana dibuka aju calanana dibuka nang karaknya na di luhur kasur aju nang karak ge deui ngajegang pan pahara geus barang karak ngajegang aduh aju digerokeun kipu dalik digerokeun jana kipu doli asup ka kamar tapi kapan didinya teh embung aing kajen kumaha ge geulis tinggal geulis molek tinggal molek bersih tinggal bersih kurang emang Allah neulekeun ilmu ngaranna Allah nyahoeun ilmu ngaranna embung kajen kumaha ge bong kajen kaluar deui bae atau dideulekeun doang tah eta teh kan ilmu biasa tah kos kitu mah boro-boro kiai boro-boro ustad boro-boro santri atuh sanajan jawara ge kadang-kadang aya perhitungan ketikanya main mah daek terus obrol-obrol mah daek gelut mah daek begitu dititah ku hiji rangda aya rangda geus aya meureunana 5 tahun mah teu boga salaki nyana ngagerokeun jawara teh kade ieu mah resep teu resep kula mah ieu mah yang ditumpakan bae emang kurang kurang geus kebel jasa ieu teu manggih cak nya teh ieu mah hitung-hitung sedekah bae sedekah meureun menang ganjaran kan ai sedekah gitu mah sebab nulungan cak nyana dakwah heula tah we ge dakwah biasa jana ge atuh tertarik oge bener oge nya ieu mah urusanana ai zina mah meureunana haram ngan meureun eta tah nulunganana mah meureun menang ganjaran cak nyana tangkorak sia meureunna urang ge hampir-hampir kapincut. Nah begitu endek lah embung kunan ieu teh pan diharamkeun ing manggeus bakos kieu hirup main osok segala osok tapi aing datang ka zina mah embung emang haram Allah kan neulekeun aing teu kudu kusesa ku Allah ge dideulekeun cukup ilmu ngaranna eta loba tah nu kos kitu mah loba masih kene aya lah loba artina eta ilmu biasa tah mah nu mantak eta mah kos kitu mah al-ma'iyah bil ilmi umumun bareng jeung ilmu haram teh umum wabil qurbi khusus tah lamun geus boga rasa deukeut khusus rasa deukeut balai deui hese nyaritakeun da rasa deukeut sebab mun rasa deukeut mah ai rasa babarengan ku ilmu mah urang masih kene kurang adab
tapi lamun geus boga rasa deket jeung Allah bakal boga adab sebab deket mah beda pan. Urang bogoh ka awewe dijauh ya dijauh urang. Bogoh mah bogoh bae tapi urang wani ngedeng wani itu sataranjang dan lain sebagainya. Tapi lamun urang deket jeung awewe baju ge dibenerkeun deui. Baju ge dibenerkeun deui kopeh miring ge dilempengkeun. Eta kan karena deket adab aya. Dek tumpang kaki ge dijauh tumpang kaki heheotan asa teu kadeuleu nyana mah asa neuleu. Tapi kan lantaran jauh biasa bae kurang adab. Tapi ketika dideketkeun mah jeung nyana adab lain lalagan. Komo besi salah bae. Besi haju teu bogoheun nu dimaksudna mah kitu tah. Mantak diatur ge eta ku deket. Nah ieu komo jeung Allah geus boga rasa deket. Eta mah Allah nu mere, hese eta mah kajunduh hayal dihayal moal bisa. Kerasa deket jeung Allah bata mah lain hayalkeun tah mah pamere Allah bata mah taufik. Eta mah geus bae lamun aya jelema geus dikasihi ku Allah, dijadikeun cinta ku Allah, dijadikeun kitu mahbub Allah, nah ieu mah geus dibere ta ku Allah rasa set. Beti mana datangna jeung iraha eta mah geus Allah boga urusan. Ketika eta nu datang adab sangat diatur. Nah ieu mah khusus, mantak wabil qurbi khusus. Nah kuari wal qurbu bil ilmi atuh umum deket ku ilmu atuh umum. Lantaran urang maca Al-Qur'an wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dibaca kurang wa nahnu kaulan agung teh aqrabu leuwih deket min hablil warid tibatan urat genggerong. Eta mah sakadar kidaya ku deket-deketna Allah. Urang teh kuari boga rasa deket ku ilmu. Ih kade deket Allah teh ih kade deket Allah teh contoh deket. Urang lamun salat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahasana ge ka Gusti wungkul eta kapan khitab. Ai khitab kapan deket. Tah urang ge lamun khitab ente deket aya, anta deket, sira deket, kamu deket. Kai kamu teh di mana? Aya jelemana. Ieu ge iyyaka ka Gusti wungkul deket berarti. Mata urang bahasa iyyaka deket eta teh make khitab, tapi urangna boga rasa jauh berarti urang edan. Ai bahasa iyyaka tapi ngalayang ka mana-mana. Ye, eta teh edan mukos kitu ngaran cukup ku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in eta teh bahasa khitab ai bahasa khitab berarti kan urang keur carita khitab apa hareup-hareup. Ente tas di mana bae? Aya ka jelemana. Co, lamun eueuh mah mun eueuh jelemana eueuh. Kuari jelemana di Cikupa urang ngomong di ente tas di mana bae? Kudu kagrogol kan? Itu udah ngomong ente tas di mana bae sih jelema da eueuh. Eta kan edan, ieu aya ka jelema, ai ente teh kapanggih-panggih tas di mana? Oh, mantes diri itu akur tah hitop ngaranna. Ieu urang iya kana budu ka Gusti wungkul abi ibadah tapi urang ngalayang ka mana-mana. Cak kalau edan sia. Mentak ieu mah rombongan nu edan. Edan atuh urang wajib iya kada teh karasa aya da Allah deket da Allah. Nah, tapi ayat make naon ieu? Make ilmu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Umum mah, tapi wa bi zuhuri tajalli khususun. Kulahirna tajalli mah khusus. Urang teh lamun dina nyaritakeun ihsan anta budallah ka annaka taro ibadah ka Allah seakan anjeun neuleuh ka Allah. Wa ilam takun taramun anjeun teu bisa neuleuh ka annahu yarak seakan Allah neuleuh ka anjeun. Loba nu asa dideuleukeun ku Allah mah tapi urang neuleuh ka Allah mah hese. Imatak tingkatan wa ilam takun taramun manyeh teu bisa deuleuh ka Allah annahu yarak Allah nu neuleuh ka urang. Allah nu neuleuh ka urang mah loba tah mah dengan ilmu. Asa dideuleukeun ku Allah ku ilmuna. Tapi ketika urang deuleuh ka Gusti Allah eta mah penemuan hate dibere ku Gusti Allah. Ketika urang deket jasa tapakur ka Gusti Allah, muraqabahlah ka Gusti Allah. Kemudian orang zikir ka Gusti Allah, Allah na mere ka urang teu aya tah deket jasa jeung Allah. Belah mana asupna wallahu alam datang cecep ka jero hate. Geus lamun aya di jero hate teh Allah teh deket jasa. Eta lah nyaritakeun wa nahnu aqrabu teh eueuh. Urang lamun geus dibere ta rasa deket tajalli ngaranna ka Gusti Allah. Eta tadi tah bahasa wa nahnu aqrabu ilaihi asal jauh jasa. Eta teh jauh tahu bahasa wa nahnu aqrabu ilaihi. Ieu mah lantaran keur karasa.
tah ieu boga rasa deket jeung Allah bahkan nyangkrung di jero hate engke kadang dicabut kadang aya kadang dicabut eta urusanan Allah teu bisa dihayal. Nah ketika zuhuri tajalli khusus wa zalika ieu ma'iyah nu bi zuhuri tajalli dunu danin ta deketna ge deketna deui nu mantak fatadalla ieu ma fakana qaba qausain au adna seakan-akan dikinayahan persis okos busur antara okos panah di antara dua gondewa qausain teh urang lamun panah set panah gondewana tuh gondewa panah muka dieu ieu keur carita zahir tuh teh ieu gondewa ngaranna teh nu sok dicekelan plak gondewa teh ngaranna teh ieu panah ieu koba ngaranna koba kausain tak eta teh deket jasa ieu panah kadua gondewa tuh ieu gondewa tah ieu panah ka dieu deket atuh deket ku aja ngahiji ieu gondewa dua tuh ieu panahna set ngabahasakeun koba kausain okos panah deket antara dua gondewa ieu mah carita bahasa lapan. Nah iya ndek kumaha teu deket lantaran aya di jero gondewa panah teh atuh lamun kurang ditarik cep nah iyalah gondewa dua kaosaen ieu koba kaosaen nah eta teh ngabahasakeunana urang deket jeung Allah teh dudu danin lantaran tajalli okos koba kaosaen ada atawa leuwih deket eta ieu mah kinayah nyaritakeun deketna urang ka Allah lantaran deket teh kurasa dikinayahan kumaha ieu kos gondewa aya dina dua gondewa kos panah aya dina gondewa ngaranna koba kaosaen ku deket-deketna teu kaluar ieu panah tina kaosaen jadi gak hiji antara panah jeung kaosaen teh ada atau ka Allah leuwih deket ti eta lah nah eta kinayah makom koba kaosaen au adna ketika Kangjeng Nabi Mi'raj aya jelema nu ayun-ayunan di handapeun aras ambo di handapeun aras eta mah ayun-ayunan malaikat Jibril naros ya Muhammad Muhammad ente nyaho ente eta saha nu ayun-ayun heula lamun hayang nyaho eta adalah salah seorang umat anjeun urang Yaman saha ngaranna Uwais Kurni urang kampung koron Uwais Kurni mah nu aya dina Al-Qur'an teh nya nama istirahatna ge da handapeun aras ayun-ayunan ai ente mah pan dipuri atau di Citra bari meuli jagong anu anting nu budak teh sugih kieu bukna beureum sabelah eta ayun-ayunan we istirahat maksiat urang mah umat Kangjeng ngaran Uwais Kurni aya di belahan Yaman istirahat nah handapeun aras be cek Kangjeng Nabi pohara amat anjeun eta mentak Kangjeng Nabi amanat ke Sayyidina Umar jeung Sayyidina Ali Umar Ali mun ka zamanan engke aya datang ka dieu ka Madinah saha hiji waliullah urang Yaman ngaranna Uwais Kurni geus mun kapanggih eta ka ente kadinya Umar Ali ulah menta naon menta doa panghampurakeun bae ka Gusti Allah lantaran mustajabud da'wat engke bakal ye cek Sina Umar cek Sina Ali cirina kos kumaha engke manehanana ngagiring-giring embe jauh ti halayak rame embungeun kanyahoan bahwa manehna teh waliullah engke ke cirina kumaha bae cirina engke ente sasalaman leungeunna leuleus idinya bakal aya tandaan eta bae gerageh tandana eta Sayyidina Umar asal aya nu ngangon embe di deuleuhan unggal pengangon embe di deuleuhan aya kabeneran rada lain deui bangunan ngangon tapi teu melu kana embena embe mah embe nya namanya kadang-kadang manehana nama teu ngiuhan salat kadang-kadang manehana nama diuk kadang-kadang lain deui bangun teu khusu ngangon embena ieu kajian kumaha ge begitu ditanya ngaran teu dek nembalan nah begitu disumpah kakarak ieu lah Uwais Kurni dongeng heula setik langsung minta doana minta hampurakeun bae ka Gusti Allah langsung ngadoa ulun talang nyanda kanyahoan indit di Madinah embung kanyahoan nya
urang mah pon kanyahoan hebat haju didinya bae ngendong moek meuting urang mah didinya tai wali balai dasar geus kajawan ninditnya nama Masya Allah tipe-tipe waliullah teh nu mantak aya macem-macem aya waliullah nu jadi raja aya waliullah nu jadi ulama aya waliullah nu dagang aya waliullah nu jadi abri aya waliullah nu jadi polisi aya waliullah teh anu cumplang campling ti lembur ke lembur ti kota ka kota geus dijelaskeun kapan patempatan waliullah teh di Mesir tempat wali naon di Syria tempat wali naon di Lubnan tempat wali naon di berbagai negara-negara teh eta teh didatangan ku wali-wali aya wali teh ti kampung ka kampung ti nagara ka nagara ti kota ka kota tugas ti Gusti Allah nu mantek ku urang sok dihadiahan mimiti kutub hiji salawasna nu mantek nomor kedua imamani dunia dibelah dua belah wetan jeung belah kulon nyana nu nyekelna nomor katilu muhtar tilu nyana mah nomor kaopatna ieu adalah wali teh wali kitu autad opat jumlahna wali autad mah dunia dibelah opat bagi dua deui jadi opat eta saparapatna dieusi ku wali autad saparapatna dieusi ku wali autad opat sepanjang masa maot hiji cokot nomor kedua nomor katilu nomor kaopat wali abdal 7 wali abdal mah nah sepanjang nama 7 bae lantaran poe teh aya 7 ti bibiti poe Minggu Senin Selasa tanggal 7 kemudian ka dituna wali teh nu jaba uropa nusnukoba asoib dan lain-lain sebagainya aya rijalul gaib nah ieulah anu terus dipanggil rijalul gaib tugas ti Gusti Allah ti kota ka kota ti kampung ka kampung cumplang campling bae ngono terus bae nya bila perlu engke dipanggil ku negara anu ka negara anu urusanna nya ieu urusan gaib teh kos kitu nu mentak kadang pamitan we di keluarga anak leng teu puguh kuburanana di mana kejol bae aya tamu di kampung urang teu puguh urang mana nak mun ditanyakeun Syekh Mubarak nu aya di Cisoka urang mana teu nyaho mun ditanyakeun di Mede saha karangaranna di Mede teh hah nah eta teh kapan urang mana ti mana teu nyaho mun urang nyaritakeun di buyut anu keur zaman buyut baheula teu nyaho urang mana nah kitulah wali-wali abdah urang mun nyaritakeun Syekh Mubarak lamun urang nyaritakeun itu Imam Maghribi di Maroko aya kuburan Imam Maghribi di Yogyakarta aya kuburan Imam Maghribi di Pandeglang aya kuburan Imam nyana keneh ti nagara ka nagara ti kota ka kota geleng itu maot biasa timbul deui tidinya ngembangkeun agama deui timbul deui maot timbul deui ku emang kumaha geus urang mah ulah nyaritakeun ku kumahana pugu ngajina ge ieu pinu ku uduk wah atuh geus ulah moal kaharti ieu keur carita dunia eta dunia kewalian semacam gitu nu mantak tingkatan-tingkatanana nah ketika jelema mulai ngaji sanggeusna ngaji mulai suluk melalui thariqah langsung hayang ka hakikat dibimbing engke bakal aya penemuan-penemuan urang bae lamun belajar nahu kapanggih bisa maca lamun urang belajar nasib kapanggih nyaho kana kalimah kapanggih ku urang belajar nulis bakal nyaho ieu teh khot Usmani ieu teh khot Rifi ieu teh khot dan berbagai khot ieu teh Dewani dan lain sebagainya kapanggih bae urang belajar maka jeung kumaha ge urang belajar bahasa Inggris atuh I love you mah bisa toh kapanggih bae tah urang guari belajar fikih atur wudu bae mah jeung salat meureunanan rapih ketika nanyakeun urusan muamalah tarima meuli tarima ngajual mah meureun urang ge nyaho ketika urang ngaji ilmu mantek atuh beureun martil mah boga kos kitu bae terus ketika urang ngaji bilagoh atuh meureunanan nyaho urusan-urusan muqtadal hal dan lain-lain sebagainya nah ketika urang ngaji ilmu thariqah bakal aya papanggihan dibere nyaho engke ku guru kade ke di dieu bakal sok manggihan anu ulah bebeja nya beja mentak itu boga guru makan urang kaget kumaha anu wow Waalaikumsalam non Tuan Syekh Abdul Qadir datang ka kula aja kumaha cenah
atuh ieu be cenah ngabisikan ka kula Abdul Qadir mana ye orang bojong ngaco kan iya tepuguh guru mah segala Tuan Syekh Abdul Qadir segala Syekh Syarif Hidayatullah segala Maulana Hasanuddin nah iya stop aya guru mah lantaran urang teh geus mengabaikan zahir kuari ngurusan batin ti mimiti kolbu jeung sirna datang ka ruhani nu diurusan geus ieu awak zahir geus lasa lempang-lempangna kumaha ayana bae teu pati diurusan sebab roh nu kurang diurusan kuari mah ketika urang ngurusan roh atau bakal kapanggih jeung roh urang kuari urusanana DPR kapanggih jeung DPR urang kuari jadi intel kapanggih jeung intel deui urang kuari urang jadi polisi kapanggih jeung baris polisi deui sebab aya kantorna urang jadi santri kapanggih jeung para santri deui sebab aya markasna nah urang kuari ngurusan roh teh bakal kapanggih jeung urang toh beuki luhur mulai mimiti roh kuntilanak sia ieu lantaran ngurusan roh lamun datang ka dinya ta roh teh bakalna roh teh betah tanya ieu lelembutan ge kapanggih geura jeung anu didinya ta bakalna aya cobaan nya nah ieu ulah bebeja ka sasa kecuali ka aing guru sia ayo ka sasatu menang bebeja kecuali ka guruna geus leuwih nyaho deui lantaran urut perjalanan guru impian ge nyahoeun lantaran urut perjalanan guru mentak murid datang ka dinya seuri bae guru teh memeh ngomongnya geus carita sia keur penting ngimpinya kapanggih jeung anu ji muhun aja sia anunya geus ulah loba omong teruskeun murid kaget kok bisa nyaho ka ngimpi pan ngimpi mah urusan anta mah urusan HS urusan sare rohani sebab guru geus aya di luhur nyana datang ka dinya kanyahoan mulai terus naik diarahkeun kieu nah engke mah kapan bentat teh bentah teu pegel teu tunduh lantaran geus diurus rohani urang nu mantak kuari tunduh bae rohanina teu diurus ngurusan awak asal seubeuh bae beuteung dahar nginum tunduh asal dahar nginum tunduh ruhanina teh diurusan ku urang pegeleun ruhani teh nu mantak keur ngaji ge tunduh bae bila perlu hes keur ngaji ge teu aya isinnya mah terus bae hes bae lah kieu cenah sok kitu aing mah kitu bae tapi lamun diurusan mah ruh kan ngomong ka awak dah sia deui bae cak roh asal dahar betul tuh yang sia kan tah mah aing mah encan kan sia mah geus dahar geus nginum ngarokok tah makan urusan sia ai jadi urusan ku sia ngaji Quran teu maca zikir teu maca sholawat teu roh marah nu mantak marah urang keur urusan roh ai ente mah roh teu marah jadi urusan roh teh teu marah geus bae roh mah teu tenang-tenang wae paling ngecak roh teh aing malah minu ka neraka bae jeung sia teu ngomong tapi ketika urang urusan roh ngomong sing sabanding atuh cak roh teh ai maca Quran sayat 2 ayat ai dahar mah 2 piring eta ngaranna teh saimbang imbangi atuh mun dahar 2 piring atuh ayahna 2 juz 3 juz mah terus diurusan kurang diurusan kan beukita maca Quran sholawat zikir beukita lantaran orang sering urusan roh poho kana zahir dahar geus teu pati melu nginum teu pati melu sahayuna teger roh teh teger mulai kuari embung poho ka Gusti Allah per menit per jam per detik lantaran lazat ngeunah jasa roh teh atuh kapanggih ngeunahna kuari mah zikir ka Allah tafakur ka Allah muraqabah ka lantaran diurusan ku urang nah sageusna ku urang diurusan terus ngeunah kan guru nyahoeun sageusna nyahoeun engke bakalna mun geus datang ka dinya tah sok kapanggih jeung anu ngimpi ge bakalna kapanggih jeung impian anu impian nyahoeun urang urusan roh itu kan kakalayangan roh wali kakalayangan roh nabi kakalayangan para anbiya teh kakalayangan lain kangjeng nabi urang bae
loba waliullah anu kapanggih eta sih keur marhabat ya aya roh-roh anu ngan teu nyaho engke aya nu ngabejaan itu nabi anu itu nabi anu itu nabi anu tah nu mantap kapanggih bae kudu kasurupan kapanggih jeung nabi Adam udah pohara amat tah si jelema sia kata si mana ya liwat ka kuburan kadinya jam sabaraha jam 11:30 tang hari aju waduh aya nabi Musa wah ya budak talian apa? Tah ieu garana kasurupan lu kos kitu mah daripada ngaji kos kitu loba lamun ku urang difokuskeun ngaji hikam ngaji ieu atuh ujung-ujungna ngahaneng we kos eta teh. Ngahaneng jana teh roh ngalayang roh. Tuh, kosong diurus ente tapi jangan narima karena wejangan ieu kosong sub iblis plek siatnya aing anu ngageugeuh Banten saha Hasanuddin urang mana Serang oh ieu nu aya di awak teh Hasanuddin Serang Maulana Hasanuddin apa Hasanuddin ulah loba ngomong siapa aing mah Hasanuddin bae mulai geus pencet di bakos ge mah pencetan hese di kaluargeunana tuh beda antara ahli thariqah. Nah, kulantaran thariqah makos kitu keur carita ye kapanggilan di dunia eta lamun datang ka dinya urang ngobrol lah arwah ngobrol jeung urang. Jadi hese caritakeun eta mah eta ge lamun dibere ku Allah mun teu teu bae. Aya nu dibere nu teu tetep teu datang ka dinya. Mentek ulah kaget lamun carita Habib Lutfi carita baheula Habib Usman carita baheula Habib Ja'far eta kos karari itu nya mata kos nu ngobrol jeung saha kos alamna keur aya di alam eta henteu selalu kitu nya ge naik deui engke klek setika nya geus aya di makom eta nah derajat eta ayana di dinya ketika naik deui ayana di dieu ketika naik deui aya di dieu beda-beda tuh urang kuari jadi lurah kapanggihna jeung rakyat jeung lurah deui urang naik wari jadi camat kapanggilan mulai jeung PNS di kabupaten urang kuari jadi bupati atuh urang ge aya undangan ka gubernuran lantaran instruksi engke ti provinsi ketika orang jadi gubernur atau menteri lantaran ke instruksi ti menteri ketika orang jadi menteri presiden langsung instruksi anu ketika orang jadi presiden mere instruksi kutub ngaranna ieu keur cerita dunia nyata di dunia kewalian ge model kos karir nah ieu mah keur cerita wazalika dunudanin patadalla fakana qaba qausaini awan geus faizar tapal aina wallahu a'lam bissawab.